Nalendra Prabu Dasamukaya Prabu Rahwana ngandika kawadaling lisan mekaten pengandekanipun. Sayum serana coba kaharep diukna akangkeung nu taya papadana tiris eueuh pikeun pisimuteun hareudang asa eueuh pikeun pikipaseunana keung asa eueuh pibatureun hirup akang dina waktu ayeuna rai. Coba kaharep sayum paduka puputon kembang kadaton semaheun abdi-abdi saeusi nagara nampi kana pembage kalayan ngahaturkeun semarah baktus kohnyuk panjenengan Sri Paduka. Iya ditarima sayum serana. Lamun cantuman rag-rag jantung kalih nati eta bilih kirang tata kirang titi duduga priyoga cologor sareng sajabina. Maklum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana ya bilih ayat sara nu kacanak ti desa nu kabantun ti kampung nu kajingjing ti pakemitan bilih teu sapuk sareng mamanahan maklum anu disuhunkeun ya saling maklum sayum serana saling maklum itu nabah katilu perkawisna aya pikeun saenang naon atuh purwa panjenengan kersani malan aya naon ha duh Gusti naon nyebutkeun aya naon kawas teu apal kajadian ti mimiti nepi ka ayeuna kapan sidikayaan alangkah duir jadina waktu ayeuna sasata keur pinangih katungaraan pangih jeung katungaraan duluhur lapur baraya beak pamili leungit pencakaki masing pati tumakaning perlaya babalatak wala dia balat tamtama sayum naka make nanyakeun aya naon tingali ka belah kaler karaton belah ditu geus tutung diduru ku si Anoman teh diduru ku si Anoman monyet bodas leres katurug-turug poe kamari ngagelenceng mastaka Kangjeng Rama Paman Prahasta sirah mastakana dibikeun ku si Anoman diragrakeun harepeun kula dek teu soak kumaha aing dina waktu ayeuna katurug-turug adi aing anu dipikannya si sarepaki nakang masing pati tumakaning perlaya katurug-turug nyeri hate aing ku dulur aing anu bungsu si Gunawan Wibiksana geus anut ka pihak musuh ka si Batara Rama yakin Rusiah urang teh dibejakeun ka Batara Rama ta ku si Gunawan cingeng maneh mikir sayum serana abina-bina teh make nyebutkeun aya naon dumun maksad teh salajengna bade kumaha dina waktu ayeuna abdi Gusti tansah ngajeng-ngajeng iraha abdi nampi pancen pikeun ngayakeun serangan ka Gunung Suela ya memang aing saingat can ancur lebur papan kari tulis
moal ka mundur ai. Wah. Rek mundur sasiku cenah mah. Jeung tibatan aing kudu masrahkeun Dewi Sinta kajen ancur lebur tutumpuran. Hancur lebur papan kali tulis daya halanganana sabab ieu duriat can laksana ka Sinta. Ae kalah beuki geulis Sinta teu barang dahar teh. Ae beuki begang teh Dewi Sinta kalah beuki geulis. Sanajan Dewi Sinta aya jerawatan saeutik beuki geulis. Jerawatnya nama geulis. Ya, dina lebah dieu kula moal ngalesotkeun Sinta. Duriat akang ka manehna ka Dewi Sinta sanajan taunan moal rek luntur. Sanajan kakenaan kunaon bae oge tetep nyantel dina hate. Atuh da hate ngaranna ge da puguh hate dipangpalerekeun ge hese. Sinta Tatanan terlaksana kajen Tuh. Sayum kaula. Ya. Dina dada jadi lapangan Sinta. Perem kadele bentak karasa sayum. Sumuhun kulan Gusti abdi ge kitu waktos kapelet ku tukang lotek kitu teh kapungkur. Nya. Pamajikan aing anu 80 punyul hiji di bawah HS teh asa HS jeung gebog. Itunya gini ngai pengaruh cinta, pengaruh duriat. Garwa 80 punyul hiji KB asa HS jeung gebog cenah. Geus kapoho anu heubeul. Ya. Eta nenyo anu alut-alutan di kota anu silih kaleng akang kabita. Ari pek teh akang dibarengan ku si Sonari. Kumaha Gusti? Dibarengan ku Inung si Indrajit. Oh, Dewi Tari. Ya. Nah, ada asa dibarengan ku Tetenong aing. Sanda Siti Sonari penginten Dewi Tari ya. Lain bakat tingku loba eta pemajikan poho kangaran pemajikan. Bakat loba 80. Iya.